Pembukaan. 1. Salah. Lah, baik antep ih. Ini cek mah. Anjing ah. Sedikit henteu ieu lah pening heula nya. Besok aku bener serius lah. Ya, Go. Pembukaan. Di lembur urang mah aya kata-kata anu kurang dicerna atau jarang disebutkeun atau teu kahaja kasebutkeun. Contoh. Pulang paling. Pencet. Pencet naon, Pak? Iya, keyboard laptop. Oh, sugan teh. Mencet menu. Waduh. Penta. Penta euy. Ulang. Buru asup tukang bayangan urang, Buru. Bungal panggul. Mangkot sabaraha kilo mangkot? Tunggal tengel. Ih, kedewet. Kita renyah. Sungkar singkir. Tual toel. Naon? Udud ispat poin teh udud. Hei, kena udut teh. Oh iya. Oke. Tata cara menta udud. Tual toel. Tunya tinyu. Nah, beya kopi teh geuning. Teng, meulih heula kopi teh tuh. Kayak ieu keur main game mulaka. Amun urang boga panjang, da kurang merek dicukur heuh. Heeh, jeung aku ini Ini dor hidup sampo ge mah da aku hiji. Jabringan ih. Gila kita. Indonesia kali ini. Oh, tuh. Sunar Sindir. nyisir sama nyindir sama-sama membutuhkan kaca. Gulang guling. Tukal takol. Wicik siapa? Nah, ada sabakan nakol mana mau 4 kali orang sekali. Baru dah. Dah, nu dieu teh kata-kata anu sering digunakan di lumur urang. Tulis di komentar versi Mararane. Versi di lembur Mararane tulis mungkin kurang diperagakeun deui. Jadi ieu teh naon cing? Kata-kata Sunda anu sering ku urang diucapkeun atau aya oge anu henteu apal atau henteu pernah ngadengi. Nah, Tuka teh ke